Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayana wargi anu kaasih ku Gusti. Mugi orang sadayana salawasna aya dina kayaan sehat walafiat. Dipaparinan kasalamatan jeung rahmat tinu Maha Kawasa. Puluhan warga karacunan saat ngiluan makan bareng gratis MBG. Kacatet pengalaman karacunan sanggeus dahar makanan bareng gratis MBG nu dilaksanakeun dina acara syukuran warga dinten Rebo kamari. Numutkeun katerangan ti pihak Puskesmas, para korban ngalaman lieur, nyeri beuteung jeung utah-utahan sababaraha jam sanggeus ngadahar MBG. Sajumlah korban teh barudak sakola nu meuli kadaharan eta nalika waktu heureum. Kepala Puskesmas nyebutkeun yeun sampel MBG geus dipitukeun ka laboratorium pikeun Dinkes. Urang kudu mastikeun nah ieu produk ngandung zat nu ngabahayakeun atawa henteu saluyu jeung standar kesehatan saur anjeun. Sumber kesehatan menyegarkan. Kita dia abdi bade wawancara hiji siswa ngeunaan nu konsumsi MBG di SMK Islam Negarawan. Wilujeng anjing, ieu sareng saha? Wilujeng anjing diba ieu sareng abdi Akbar. Sareng? Oh ya. Bisa dijelaskan enggak kumaha kronologina para siswa bisa keracunan MBG? Laras dina dinten Senin para siswa anu mengonsumsi MBG ngalaporkeun gejala muntah-muntah, lalieur, sareng nu sanesna. Tim kesehatan langsung ngalaksanakeun evakuasi ka puskesmas sareng ka rumah sakit terdekat. Hatur nuhun kanggo waktuna sareng penjelasan. Sami-sami mugia kasus ieu janten pelajaran kangge ningkatkeun kualitas keamanan program MBG. Di Kampung Persil, Kacamatan Cicantayan, aya jalan utama nu rusak parah. Aspalna loba nu ngagalombang jeung bolong-bolong, nepi ka nyieun kendaraan hese ngalangkung. Warga ngaharepkeun yen komitmen pamarentah bisa terrealisasi sakumaha nu dijanjikeun, khususna pikeun perbaikan jalan rusak nu geus lila, supaya aktivitas sapopoe, transportasi jeung ekonomi lokal teu terus kaancam ku kondisi jalan nu parah.